Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepanggen wastasim kuring si Tahemalia di kelas 10 IPS 2. Di dia sim kuring bade nyaritakeun carita babad godog Kean Santang. Kean Santang teh putrana Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti. Di Pajajaran malah di Pulau Jawa teu aya hiji jalma pun anu tiasa nandingan kasaktean Kean Santang. Dina hiji waktu Kean Santang ngadeheus karamana. Yen dirina teh hayang nempo getih sorangan. Hayang tarung ngadu jajaten. Tapi teu aya anu tiasa nandingan. Ngadangu kasahuran putrana kitu, Kanjeng Prabu gawat bae ngumpulkeun kabeh ahli nujum kerajaan. Menta bobolongan sugan we aya nu bisa nandingan kasaktean Kean Santang. Ditanya kitu, para ahli nujum kabehanana teu aya anu nembal. Ngan teu lila aya hiji aki-aki anu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu, kaula bisa nuduhkeun saha jalma anu bisa nandingan kasaktean tuang putra. Ngan jalmana teh jauh, ayana di negeri Mekah. Ngaranna Baginda Ali. Saha kira-kira anu bakal unggul lamun anak kaula tarung jeung Baginda Ali? Kanjeng Prabu alik naor, aneh pisan. Saacan ngajawab, eta aki-aki teh geus ngaleungit, duka ka mana ngilesna. Ti harita Kean Santang teu ngeunah cicing, hayang gera-gera gok patepung sareng jalma nu ngaranna Baginda Ali. Hayang gera tarung ngadu jajaten. Hiji waktu Kean Santang pamitan ka ramana Prabu Siliwangi, sejak miang ka negeri Mekah rek nepungan Baginda Ali. Sanggeus diwidian ku ramana, gejlik bae anjeunna angkat ti Pajajaran. Lempang ngulon muru kalebah panon poe suruh. Bubuhan jalma sakti, lempang nateh napak kancang, nyaeta lempang dina kulit cai. Nyeak gancang kaditu kakulonkeun. Barang nepi ka negeri Mekah, Kean Santang teh patepung jeung aki-aki anu keur ngiuhan di handapeun tangkal korma. Pok Kean Santang nanya, "Ki, cik tuduhkeun di mana ayana Baginda Ali teh?" Eta aki-aki ukur melong, ujang teh saha? Pok nakalah malik nanya, "Kaula teh Kean Santang ti Pulau Jawa. Kaula hoyong tepung jeung Baginda Ali. Cenah eta teh jalma anu sakti. Kaula hoyong adu jajaten." Kitu. Hayu atuh, tuturkeun aki. Ceuk eta aki-aki ngajak indit ti dinya. Kean Santang nuturkeun, tapi karek sababaraha lengka si aki teh pok nyarita, itek aki tinggalin, cik pang nyokotkeun ujang. Kean Santang gawat balik deui, maksud pang nyokotkeun itek. Ari itek si aki teh nanceb deket tangkal korma. Barang eta itek dicabut, karasa bet pageuhna. Kean Santang nyebut deui eta itek beuki bedas. Angger bae teu kacabut. Kean Santang mapatkeun ajian, nyebut deui eta itek sataker tanagana. Aneh pisan, laina eta itek anu kacabut teh, tapi kalah suku anjeunna anu ambles kana taneuh. Kitu jeung kitu bae, unggal nyabut, sukuna malah beuki mebes. Kean Santang geus ngoprot kesang. Itek angger bae teu bisa kacabut. Manehna mimiti boga curiga, yen aki-aki anu miboga itek ieu teh lain jalma anu samanea. Keur kitu aki-aki teh geus aya gigireunna. Saha sanyana Andika teh, Ki? Ceuk Kean Santang semulungse. Si aki ukur seuri ditanya kitu teh. Nya kaula anu ditayangan ku Andika teh, kaula Baginda Ali. Ngadenge kitu, ngarumpuyuk bae Kean Santang nyuuh kana sampean Baginda Ali. Manehna taluk, sadar yen kasaktean dirina teh ngan saukur satungtung buuk upama dibandingkeun sareng kakuatan Baginda Ali. Kaula taluk, sumerah diri hoyong guguru ka Kangjeng Baginda. Ceuk Kean Santang, "Heug. Tapi Andika kudu maca sahadat, asup agama Islam." Walon Baginda Ali. Ti harita Kean Santang asup agama Islam sarta terus guguru ngulik agama Islam di negeri Mekah. Sanggeus ngarasa cukup ngalap ilmu, Kean Santang pamitan hayang mulang deui ka nagrina Pajajaran. Baginda Ali ngawidian, kalayan dibere pancen yen Kean Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Aya 2 barang anu dibekelkeun ku Baginda Ali.
nyaeta tasbih jeung kitab Al-Qur'an. Kean santang mulang deui ka Pajajaran, nyebarkeun agama Islam. Teu saeutik rahayat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam. Ari ramana Prabu Siliwangi teu kersaeun ngagem agama Islam. Dibarengan ku sawatara prajuritna, Prabu Siliwangi ninggalkeun karaton. Ngungsi ka hiji tempat di Pakidulan Garut. Ceuk sakaol, didinya anjeunna teh ngahiang, ngaleungit tanpa wujud. Ari prajuritna minda rupa jadi maung. Mung sakitu carita babad ti Simkuring. Punten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.